Satacana nepangkeun abdi saparakanca murid SMA Negeri 3 Bandung sejang nganuhunkeun ka Bapa nu parantos kersa ngawonten waktos kanggo diwawancara. Sami. Kasang tukangna nyuhunkeun Bapa kanggo diwawancara nyaeta ninggal aktivitas Bapa salaku pekerja seni atau aktor oge salaku tenaga pendidik jeung dosen. Namun ngalatarkeun Bapak anjuk karena dua bidang ieu seni jeung pendidikan. Nah, kahiji katawisna mah kulawargi abdi kulawargi pendidik pun bapak teh. Kaduana atuh memang tika pungkur ti alit kene abdi dina wilahan budaya bisa candaku uang ramanya. Jantan sanes di hoyong-hoyong tapi memang lingkungan abdi lingkungan begitu. Gitu. Jadi saur bahasa Indonesia mah mau tidak maunya memang sadidinten tepang sareng budaya Sunda. Jadi tos biasa we dugi ayeuna ge bahkan abdi ayeuna disebut tokoh atau nabi naon ge abdi mah teu ngaraos kitu. Mung sadidinten abdi nah nya kieu aya. Terus manawi aya pakaitan atau wis pendidikan sareng seni kumaha pan Bapak? Kieu kahiji pendidikan abdi nya. Upami tinggal tina pendidikan salaresna mah abdi teh sakola nama bahasa Inggris tapi hari kunaon ayeuna abdi ngaleukeunna dina bidang seni kumargi kahiji mah panginten tina pangabisa bakat cenanya duka bakat kumutu duka bakat naon pokona abdi panginten aya bakat dina seni. Nah di kawitan abdi tina janten dosen luar biasa tacan jantan dosen tetap, tacan jantan jabatan, jantan sifatnya masih hobi tapi abdi ngabulang alami kealamian mah sakola oge ditambih dina bidang seni nya akhirna kaitan dina pendidikan sareng anu disebut tadi seni atau sekulangkap itu dina kehidupan abdi ayeuna nya seni ongkol ngabulang ongkol gitu. Pendidikan di Jawa Barat mah teh anu lepat sadaya ge kumargi eta hasil dina hiji riungan jalmi-jalmi pintar lah. Mung upami urang nalika kana pendidikan budaya memang gatawisna kirang porsina kitu nya. Porsi budaya masing-masing lah kebijakan eta aya dina otonomi daerah dan zaman kapungkur disebut Kurnas atau lagi kurikulum nasional tah sigana kurikulum nasional ieu na porsina sigana alih sigana kedah ditaekeun deui porsi budaya sareng muatan lokalna lah atau nanti mulok soalnya gitu nya perkawis budaya perkawis bahasa jeung sajadina supados urang generasi muda langsung wanoh deui kana budayana. Program-program naon nu kinten-kintenna tiasa ngarojong peningkatan pendidikan di Jawa Barat. Tah numutkeun abdi mah kieu upami pendidikan kan tos baku tapi sigana pami bahasa pendidikan mana ekstrakurikuler anu sifatnya berbau kreativitas budaya serta olahraga budaya serta zaman baheula mah meureun urang teh adu basket gitu cik atuh ayeuna mah gatri si adu teh kitu nya ngarah kenal deui misalna cik ayeuna mah ucing sumput dan lain-lain nu mawi sifatna upami resmi itu kan kaitannya seueur sareng dinas pendidikan, sareng kementerian dan lain-lain. Anu paling mungkin adalah didamel kegiatan-kegiatan non akademik gitunya. Bade ku OSIS-nya ku eta langkung abdi mah nu kedah langkung aktif dina hal kegiatan ieu ya. Pakait sareng perkembangan seni di Jawa Barat kumaha panumut Bapak? Ya. Upami seni salaras nama dugi ayeuna ge masih tiasa karaos bahwa jenis atau macam seni nu pangagungna mah memang aya di Jawa Barat. Kahiji pendudukna pangagungna, kadua pulauna oge kitu nya. Nu mawi seueur nu disebat bahasa legetna mah subculture atunya. Jadi bagian dari budaya lain siga kieu. Urang ayeuna ngangkeun budaya Sunda. Tapi upami urang nyarioskeun etnik itu nu kahiji kedahaya masyarakatna, kedua kedahaya teritori, katilu kedahaya bahasa. Upami ayeuna urang nyebat urang orang Sunda, aya teu masyarakatna aya.
teritorialna naon Bandung namina bahasana aya teu aya bahasa Sunda ayeuna urang ngalih ka Cianjur teritorialna aya masyarakatna aya bahasana aya teu aya Sunda tapi nah Sundana beda jeung urang teh nah berarti beda etnik urang teh Sukabumi gitu jadi Sundanya lira aya subkulturna subbudaya bahkan subbahasa nu dugi ka ayeuna jumlahnya masih paling pangseueurna keneh di Indonesia mah. Jantan upami urang ngobrol bahasa Sunda tadi, Sunda memang hiji, tapi seueur dialek-dialek anu sesuai sareng tempatna masing-masing. Komo urang Langgung Kawetannya, orang Cirebon, Indramayu bahasa Sundana langgung aneh. Kadang-kadang urangnya mikir heula ieu ngomong naon cenah jelema gitu nya. Kaku mangge benten tadi. Gitu tah, Kang. Lengkah naon nu pernah dilakonan dina raraga ngembangkeun oge ngalestarikeun seni di Jawa Barat. Upami upaya mah pasti tos aya nya. Tapi katawisna kan kirang maksimal. Aya hiji salarasna mah nu kedah dilakonan ku urang sadaya. Urang cek bahasa lege gayeuna mah mensosialisasikan diri atau urang ngabiasakeun deui ku bahasa Sunda. Keur we lepat ge teh naon. Dan nu penting urang moal pernah nyawa bener nu kumaha lamun teh salah heula gitu nya. Teu naon, tapi aya hiji wawanen ti urang, aya hiji satu keberanian ti urang kangge ninggalkeun ka batur bahwa urang gaduh budaya kan gitu. Lepat atarapin teu nama teh naon da budaya mah perkembanganna enggal pisan nya. Abdi teh kadang kawis zaman kapungkur ngadangukeun pun aki nyarios kitu ngari ngomong naon padahal bahasa Sunda keneh gitu kan. Siga ayeuna panginten bapakna aranjeun nyarios di bumi sawareh ka hati sapalih mah teh nyarios naon kadang kawis urangna bingung gitu nya. Teu naon nu penting mah tapi urang aya upaya tina diri urang. Da upami ti pamarentah ti mamana mah panginten anu sifatna legal. Contoh atuh ayeuna mah petunjuk atanapi sagala rupi naon sign age gitu nya di WC gentos kan ke mah ku jamban gitu di sakola teh atau biasakeun kitu eta biasa sakitu gitu. Kapayuna, naon harapan Bapak boh ka pamarentah oge ka masyarakat Jawa Barat pikeun ngarojong dua widang kasebat. Dah, ka pamarentah kayak dinya aya hiji tawar menawar. Bahasa Inggris nama aya hiji bargaining. Yen muatan lokal itu prosentasenya dinaikkeun deui. Ayeuna mah kan alih pisannya budaya Sunda sakeudik, bahasa Sunda sakeudik. Sementawis kekuatan urang, kemerdekaan urang wae awalna tina budaya. Gitunya seolah-olah urang teh tos ngahilapkeun deui yen pejuang-pejuang urang kapungkur ge di berbagai tanda kutip suku lah gitunya. Zaman harita mah tah cenah hiji sadaya panginten kan tamanya urang bade ngahilapkeun eta dan kedah pamarentah masihan ruang kangge muatan lokal dina dunia pendidikan. Anu kaduana kangge masyarakatna nyalira. Kangge kana masyarakat mah nyawi deui bahwa urang ulah gengsi gitu karena berbahasa Sunda tadi itu. Pamungkas manawi Bapak teh samasian pesen kanggo abdi sapara kanca salaku pelajar SMA sakaligus kaum muda Indonesia. Ya. Pesan ti abdi mah mung hiji bangkitkeun percaya diri urang yen urang teh kantos aya hiji dongeng ti sepuh. Yen budaya Sunda tuh budaya anu pangahengna, pangagrengna. Masyarakat urang paling berbudaya kunaon. Kebudayaan itu bakal aya upami aya kahirupan. Aya nu ngalakukeunna. Kahirupan itu bakal aya upami aya kesuburan kumargi, kahirupan itu bakal aya lamun aya nu dituang ku jalminya. Kesuburan itu paling biasa terjadi upami aya gunung berapi. Sementawis menurut catatan geologi 70% gunung berapi di dunia itu aya di urang. Jadi teu mungkin upami bangsa urang mah teu luhur budayana. Kumargi sekarang mitos aya. Kecuali kumargi ari ayeuna mah kan urang kapital gitu nya. Kapital itu adalah ngahargakeun hiji benda ku hartos dari hartos mah damelan jalmi nya. Kangge kebutuhan naon disebutna kebutuhan primer. Jadi upami ayeuna urang nutup artos terus urang marek melak parewe urang marek ternak hayam dan lain-lain urang teh peryogi artos sama kangge eta mungkin teh di Indonesia sangat mungkin numawi teu aya lepatna urang ngagali deui kalebet
ngeunaan dongeng-dongeng nu sok dicarioskeun ku sepuh tapi ngangge metodologi urang nyagira ulah ngangge metodologi barat kumargi pamiku metodologi barat tetap mau pernah kabuka kumargi lumawi tidinya kangge generasi muda sadaya ulah anti karena budaya-budaya leluhur urang sadaya eta nuhun. Turun bisa Pak karena waktunya Sami-sami. semoga loba manfaatna karena SMA pelajar sekaligus masyarakat dan pemerintah nu aya di Jawa Barat dan Kota Bandung khususnya. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh.